Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik sadayana. Alhamdulillah tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng baruda. Kanu neme gabung di channel ieu nepangkeun nami teteh Teh Nira. Saban dinten Salasa teteh ngadongeng kangge hidup sadayana. Teras ditayangkeun di channel ieu di Niradea Official. Alhamdulillah ayeuna teh dongeng anu ka-7 tayang di dieu. Hartosna tos 7 dulu oge teteh nyerengan hidup sadayana. Piduana nya ti sadayana supados channel ieu teras mayeng. Supados adik-adik sadayana wanoh kana basa Sunda, wanoh kana dongeng khususna dongeng baruda. Di edisi 7 ieu dongeng anu bade dipedar teh yasana Leli Mulyawati, judulna Sosobatan. Tos dimuat di majalah Mangre tahun 2020. Mung nomorna hilap deui, itu saur nu nyeratna teh. Adik-adik sadayana hidup hoyong wanoh ka anjeunna. Tah namina teh Leli Mulyawati, itu nami lengkapna teh. Karya munggaran anu dimuat teh tahun 2016 sasi September, judulna Ruhak Ruhai, dimuat dina majalah Mangle sareng Kang Dosen, dimuat dina Koran Galura. Teras oge aya buku kumpulan carpon anu judulna Balik, lebetna teh aya 16 carpon. Tah ieu buku teh mangrupikeun kumpulan carpon anu tos midang dina majalah Mangle, Koran Galura, oge majalah Sunda midang. Ayeuna Teh Leli calikna di Sarijadi, Bandung. Cobi adik-adik kareus teteh urang Sarijadi ngacung. Tuh aya tuh 1, 2, 3. Tuh, tos seueur geuninnya. Alhamdulillah tos manco payuneun ieu channel. Hatur nuhun ya adik-adik. Oge kasadayana tos ngiri ngarojong ieu channel ku cara nongton acara ieu dugi ka rengse. Carita Sosobatan teh nyaritakeun Ira, Dapa, Raya anu nyobat. Tah, dina hiji dinten waktu kerja kelompok Dapa ngajakan jajan kebab. Ira giak ngahayukeun. Sedengkeun Raya mah api-api teu ngadangu. Sakedapnya satu acan di lajang. Tadi teteh nyarioskeun kebab. Adik-adik terang kebab? Apa sadayananya hari kanu kitu mah? Leres pisan. Kebab teh salah sawios katuangan. Kebab teh dipopulerkeun ku urang Turki. Adik-adik hoyong terang Turki? Yuk urang ningal petanya. Tah, ieu aya Indonesia. Teras cobi tinggal aya garis beureum. Majeng teras tuh katinggal Turki nya, katinggalnya. Tah, kebab teh muasal tina kecap kabab Persia. Anu hartosna katuangan anu ditojos sareng dibeuleum. Ayeuna urang tataan bahan kebab. Cing, nu kahiji naon adik-adik? Ya, nu kahiji daging. Nomor 2 naon? Ya, itu aya gambarna tah, saladah bokor. Nu katilu? Ya, bawang bombay. Nomor 4 tomat. Laras. Nomor 5 mana gambarna? Tah, nomor 5 mayones. Nomor genep nu terakhir tuh katinggal gambarna kita naon namina?
Leres. Kulit tortilla. Nah, upami terus dipasak, gambarnya seperti kieu adik-adik. Coba tinggal. Tah, nya ta eta teh gambar kebab. Duh, janten laparnya. Tah, Ira sareng Dapa teh jajan kebab nu kieu geuningan. Kunaonnya ari raya mah bet api-api teu ngadangu. Panasaran dongengna teu adik-adik? Hayu urang teraskeun ayeuna mah kana dongengna. Tos siap sadayana? Sosobatan karya Leli Mulyawati. Ira ayeuna kelas 4. Kamari naik kelasna oge online. Da apa nuju pandemi teu kenging ka sakola. Saatos majeng ka new normal, nincak ajaran baru. Sakola teu acan ngayakeun pembelajaran langsung. Untung mamahna Ira mah kantos ngawulang. Janten emuteun keneh upami nerangkeun materi pelajaran tina buku tematik anu dipasihan ti sakola. Kumargi diajar nyalira mah sok rada males. Antukna mamah Ira miwara ngadamel grup. Kalersan Ira gaduh sobat. Dapa nu bumina caket. Sareng Raya putrana Ibu Nunung, guru agama. Tapi bumina Raya mah tebih, da kedah 2 kali naik angkot. Ti payun mah sok dijajab ku Pak Aki kana motor Vespa. Da ramana Raya mah tos pupus basa Raya yuswa 3 tahun. Sasi kamari Pak Aki kenging musibah, motorna tiguling. Tos titis tulisna, pupus sabada 2 dinten dirawat di rumah sakit. Ayeuna mah upami Bu Nunung kabagean piket di sakola, Raya sok ngiring naik angkot. Saterasna bari ngantosan ibuna, Raya ngerjakeun tugas daring di bumi Ira. Sok hawatos, tabu 7:30 kirang oge, Raya mah tos ngetrok panto. Sedengkeun Irana bobo keneh. Pasti Raya kedah gugah sareng ibak enjing keneh. Mangkaning nuju usum tiris. Halodo nu matak nyecep kana kulit. Raya tos emam? Teu acan. Mamahna Ira gura-giru nyayogikeun sarapan. Hawatos teuing. Ira terang. Saur Pak Ustad, sing saha nu di bumina aya murang kalih yatim, mangka Allah bakal masihan cahaya ka bumi nu aya budak yatim eta. Asal kedah dimumule sareng dibagjakeun. Mugia we unggal dinten kaanjangan Raya sareng masihan emam oge jajan. Ira kalebet jami anu dicatet amal saena ku malaikat. Raya mah bager. Diajak naon wae oge tara nyebat alim. Upami atos ngerjakeun PLH, urang senam heula yuk nganggo musik tina YouTube. Raya unggek, tapi Dapa mamugen. Ira, apaan? Dapa mah pamegat. Manya kedah ngiringan senam. Apaan pamegat oge kedah olahraga pemanasan? Ira molotot ka Dapa, nu kalah gogoleran. Pedah senamna nurutan gerakan Blackpink panginten. Rupina Dapa mah hoyong senam anu henteu centil. Antukna sadayana senam, bari seserian. Dapa nu kawitna mugen katawis goal geol sumanget. Ku mamah Ira di video. Da unggah kagiatan kedah dipoto atanapi di video kanggo buktos diajar. Salajeng nama kagiatan olahraga anu temana passing bawah
nyaeta gerakan dina bola voli nganggo bola nu dava. Beres sadayana tabu 11. Sadayana kegiatan didamel fotogrid. Dikintun ka wali kelas. Dapa ngajak jajan kebab ka Ibu Darman, rada tebih ti Bumi Irama. Jajan kebab yuk, kamari Bunda meser, mani raos, daging sarang hijuna seueur. Hayu, sabaraha hijina? Ira mani sumanget, da karesepna kana kebab atanapi burger. 15.000. Raya mah teu ngiring nyebat hayu, kalah tungkul api-api gagambaran. Ira ngiceupan Dava, masihan kode. Nah tiasa urunan kanggo ngajajanan kebab ka Raya. Dava nembongkeun artosna 20.000 salambar. Janten Ira kedah gaduh 25.000. Berebet Ira rumpat ka kamar, muka peti Rusia. Nyeh imut. Artos pamasian ti Uwa sareng Enin aya 125.000 deui. Wawartos heula ka Mamah. Bring tiluan ka warung kebab Bu Darman bari Sukaseri. Teu hilap nganggo masker. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Janten Raya api-api teu ngadangu teh umargi teu gaduh artos. Untungna aya Ira sareng Dapa anu bager pisan ngartos sareng merhatoskeun ka Raya. Insya Allah urang tepang di Minggu Payun di channel anu sami. Ka mitra sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap ieu. Subjekna dongeng barudak. Aya pertarosan kamari teh nya. Kieu cenah pertarosanana teh. Teh, naha anu ngintun naskah teh kedah murang kali. Nah, ayeuna ku teteh diwalernya langsung. Janten nu ngintun naskah ka Niradia Official bebas teu diwatesan yuswa. Ngan eusi caritana kedah kangge murang kali. Kitu nu paling nginten nya, tos jelas. Nah, syaratna naskah asli kenging nyalira tiasa nutos dimuat atanapi nu teu acan. Upami nutos dimuat kitu naskah sareng foto buktos terbit. Sakitu anu kapihatur mugia seueur pulunganeunana. Tong hilap, tongton dugi karengse, teras oge di like, komen, share sareng subscribe na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.